Cing namana pacul 200.000 teh aing hayang nempo. Aduh, Tadi nama reksina di doranan heula tadi nama diketerukeun kana sawah jadi mau akad sirieun. Wah, ieu mah cilaka teh nyerenteng deui wae. cing mana pacul 200.000 teh aing mah hayang nempo. Penasaran teh. Hah? Jangan naon juga kieu gitu 200.000. Wani-wani ka aing nipu. Nipu ieu mah. Ieu nya pacul 200.000 teh. Wawani rek ka mana? Ieu pacul 200.000 teh nya. Rek nipu ka aing. Sunda endah ku budaya ngajamurnakeun kasenian milung nunggendot kadu pikeun barudak sarerean gaden getong get nangis merdaya hate anu ras duh Sunda kacida pisan tangtungan endah pisan. Ai. Bu mama tuh kada sana tuh. Ya. Lagi kusuk-kusuk kayak kena opak ya. Yang belum. Ya di depan. Mulan lagi tuh. Besok laki-laki mau baik dah kahanap. Baik dah kahanap ningali si bapaknya. Nah kamanganya menarik dan saung cenah. Tapi oh. Pilih kan teh. Pilih kemana ya? Kan ya gitu. Pak. Apa manis mah menarik dan saung cenah tapi geuning eueuh. Nah aya naon atuh mah garuk-garuk wae. Apa meangan si bapak eueuh wae geuningan. Asurkeun atuh sana. Aya we si Ujang menik kesel mah ka mananya si Ujang? Ini eueuh pi omongeun. Eueuh kembali atuh pan keur ulin meureunana. Kalumaneun budak teh meh teu ku uleun hayang we di imah. Keun we cenah ulin. Ring batur. Aya si bapak geus mah ngabenerkeun kentengna. Teuing atuh da eueuh biar diilikan teh. Teuing ka mana? Teuing menorkeun saung teuing ka mana? Ka mana atunya si bapak? Tah, teuing atuh. Mak, opak teh urang beuleum we atuh aya yang opak dibeuleum. Heeh, keur didaraikeun heula urang. Pak, aya si Ujang ka mana? Tuh, itu tadi kita masih bos sigana mah jeung baturanana kalampeun kali kamarana. Kalau itu puting kamarana. Oh, heeh tuh. Bapak, ai bapak mau ke mana-mana we kieu di Seurung kene. Di erek kadang deui tah menerkeun saung tuh kali itu pada kamari siga kunaon. Kita saung teh ada ngeremplong gitu kentengna kas kadang deui. Kasih mangla. Cok. Naik maker naon, Mak? Barang asakan we. Ada si bapak ka mana nih? Aya mah di luar keur bisa sarung. Sarung. Alah batang budak disunatan atuh sarung keneh. Kalah gitu atuh geuning teh kalau kada sasarung pararantes juga si cepot. Ai budak ka mana? Teuing tadi teh anu nyampeur tuh kali itu ku baturanana. Yang gerak ka sawah atuh ka itu tuh benerkeun itu tuh di sawah itu tuh. Naon we atuh tuh barang gawe. Bebas saung tuh geus ngaremplong tinggal itu. Erek tuh kali itu tuh rencana ya pogo bapak gerek menerkeun saung tuh Ya kali. tuh lain gerajung atuh. Atuh teh heula mah da kudu ngarok ngopi heula kudu ngarokok heula. Mun geus beurang atuh ye. Heeh. Kayak kadang deh kali itu. Oh, cing wae. Junjung lah gerak ini ketu kana kopi mangke di anteurana cenah teh tuh ka karek saheng tuh. Gila Oh. kene. Nya atuh nya.
Mangkat. Jom. Nah, bapak mana na iya pi omongan wae ai. Cenah bebe jarak ini tapi ngajugruk keneh wae di luar. Nah, konan gitu mak. Ah, teuing meureun horeameun meureun. Si eta can hatuh seuneu teh parem kitu atuh kumaha dikusruk-kusruk teh sana teh. Kan mak itu tuh, macam kali itu kan abus kabeh mak. Lah ini lalap-lalap kitu atuh da mah hurung cing haling lah. Hai, budak parawan teh bisa dirun seuneu can teh. Ini lalap-lalap kieu mah atuh mah ge hurung. Tah ai jeung emak teh serba salah kieu naon teh. Serba salah atuh ayeuna nanaon kudu bener. Nirun sana di lalap-lalap kieu da mah ge hurung atuh tuh. Kadang ngangkong ya teh tuh sing apal. Kira ku abah batu bisa nirun sana acan. Tuh pan tinggal hurung, pan tinggal ari yang kongkan mah tadi lalap-lalap emang dadat-dadat. Mulak kage. Dan aing teh geus gede, geus parawan. Kudu segala bisa. Da bobo pangabdi sama mau SMA mawa. Mak, kok itu diajarkeun ku sini nih nya. Nya nya atuh segala oge atuh da mau ujuk-ujuk bisa atuh segala ganan oge diajar. Tah matak aya kudu segala bisa. Da rumah tangga ontak begitu prok rumah tangga teh mah teh segala bisa, daftar sagede aya teh segala teh diajar. Aya kudu segala bisa. Mah mangkat heula. Heeh, Jung. Hari emak engko nita sawah nita ka ditu. Mangkat tapi ngadon sarung di bebedoh. Oh hayang ngabebedal sarung teh. Kudu ngogo jelema kitu. Heug ilikan atuh tok sorangan. Kontuy. Era. Jadi era aku si emas sugan teh nyeram ke sawah kalau sarung ngait kena paku aduh nah penting kieu nya dia masih kena teku angin aduh ampun teh ya we pigawean teh ya karupas itu teh ieu teh ini bah hese deui mah teu ngait-ngaitnya rasa masa bener tapi ngait-ngait itu merenang serua ini kalau beki ngalagaan beki teh bener itu begitu bener kumaha nya nah jadi kurang ya kenteng itu bener deh aduh ayo mending istirahat lah ada gangguan jauh-jauh nih nama anggus tapi kayak asa jadi kieu masam teh asa jadi tepuku jaba kurang itu aduh makanya baiklah ngadakan kopi juga di pola Ai dia capit na idang kalau mapak teh ya. Banyak ek nun kecapit atuh mak. Mau pancan dijahit teh. Kalau orang dia salah. Ya pokok dia tuh cina itu empak pancan dijahit.
Mana teh kumaha carana mak? Sok capitkeun ke deangkeun. Tah gitu. Hiji-hiji mah itu. Heuh hiji-hiji we atuh loba-loba teuing mah da moal asa. Sok deangkeun. Entong dina seuneun atuh dina ruhay teh mah diduruk atuh di deang. Aduh hayang lagi eueuh teh mah tuh. Eta eserkeun eta nana. Juga geus nagolak cai teh eta. Oh, ngagogoplak mujuh na jangan leob. Bapak mana? Geus teu leob kali ngadodotan buluna. Mana hakieu? Aduh, mesti nu agung teu bagug kieu acan. Sing boga pikiran atuh da cik mah ge lain diduruk atuh dina sanada teh dina duhaina deangkeun. Begrada anggangan lain diadakeun kana taneuh. Kana seuneu. Ah, atuh juga renghek kieu teh ngeunah. Ngeunakeun memang bikin kasih bapak jeung kopi. Atuh da moal ge di dahar atuh nu kieu mah. Ieu dahar. Ih, hayang atuh mah. Mana ge embungeun. Deangkeun nalaunan. Ieu teh, halik atuh panas. Kieu ya ari kita ilun sana ka budak teh. Sana lu lipet ka ari jil. Imah. Tah kieu tuh deangkeun we, kieu rada anggangan. Ari di kana sana kana mah lain di deang. Diduruk meureun. Tuh, kejadiannya begitu cepat. Tuh, aduh, adek. Mana ieu bisa dipanggang? Hah? Atuh eta mah kicimpring aku digoreng. Nah, munah digolong. Adalah tuh sia ragrag. Keun. Diangkeun deui. Kalau letek tuh, udang. Kali ge ngeunah mak kieu. Ah, kok bae dahar aing mah teu beuki nu pait tuh. Pak tutung. Tah, tempo alus tuh. Oh, kop dahar kayaknya sorangan. Tah, ai matakan oge teh ilmu jika teu sapiranya, tapi manfaat tuh. Pira meulem opak-opak we nya, teu ngeunahnya. Puas? Oh, ada sebalik atuh-atuh kieu we dibuang deang tuh. Teu kudu deket teuing kana seuneu. Tuh, ai kieu carana tuh. Ada angwang we, da ari nangarana gadi deang. Tuh, malah lenting. Tuh, asak. Ini gaya kieu. Tutung nih, sarua. Mana eta make tutung? Mana ka teuing deh. Heuh, aing oge di mapatahan ka budak mah teu waras deh. Ah, itu asak ieu masa eutik atuh adak saeutik. Mak, ieu dibilang kabeh. Entong teh pasti bapak mah hayang digoreng. Jeung eta teh jiga seuneu dina nyiru deh teh. Lain. Orang minum kopi jeung siapa? Yuk. Ai, mama rek antaran kopi kasih bapaknya. Yang mana nih manteran kopi teh? Kasal teh tadi ada buan. Kalau obat Bapaknya teh. Oh, eta geuningan ngajog-jogrog keneh we. Pak. Kopi ya. nya. Masih simpan di dinya, Mak. Di dewe atunya, Pak. Nya sok di dinya. Kade, kadupak kade. Ya. Bapak, namana ieu teh hancana geuning nya teh awut-awutan pagawean teh. Apa netanggeus teh? Nah, aya geus oro-wodol kieu jiga huntu recol. Tuh, tempo pira ku kieu pagawean teh atuh. Ih, na kudu kumaha tuh. Sok turun deui. Ih, tempo eta. Nya lain manehana nu turun teh ieu kenteng turunkeun heula. Sok turunkeun heula, hek keperenan deui mah nya jiga kieu atuh tingali. Ieu mah juga urut angin. Yang geus mana tadi itu atuh? Sok turunkeun heula. Gitu.
oge naon kade kakak kajung piring-piring nata bola batur masa haat pang ninyuhankeun kopi di anteran ada di idak Atuh mah atuh nana di dinya atuh teh kira-kira dina atuh nah jalanan. undur-unduran wae atuh sok nyalakeun sok wani sok wani Oh mah. sabaraha teuing aing mah moal di anteran deui kopi sakitu-kituna lain diuyup kalah ka dileyak lah piringna ge belah deui Nah, aya naon sih mah meni rame-rame teuing? Angger si mama ai geus ngulutus teh. tuh bapak mana mah tingali di antaran teh kalau kabeh idak kopi teh Wae eta di sebelah kana. Aing mah ai kituna keur kumaha mah? ayo undur-unduran geura teh diilikan ai kopi geura dileyak geura dik eueuh deui ngan sakitu-kituna pusingeun teuing lah Mamah apa? Piring geus peupeus, ieu cangkir kalau dialungkeun. Ya atuh moal boga harta banda. lah bae pirangan sasiki ieu piringna ge sagok beula Geus mah ulah sok emosi wae, bisi darah tinggi. atuh da teu emosi kumaha atuh da kabehan ngan pica capekeun wae lah Iwati aing nya mah nya anu bager nu soleh mah ka matarapi omongeun wae. lah sarua wae Nya si mah masuk kitu, aing nyarekan ka hiji teh. Sok ngarembet ka nu kabeh. Aling ayeuna keur naon atuh cicing di dieu pan dipahepean sana atuh Heueuh mah poho. budak-budak kan pohoan we deui nu hiji nu dua teh ngan pi omongeun we jeung pi omongeun Duh, aing ngagoreng anak kumaha ai si mana ngamuk wae mah. Nya cenah ge pareum. Ieu mah geus kukulutus di wae geura si emak. geus bareres acan Encan na aya sabaraha deui? sok anggeuskeun atuh alah negara ringkih ieu opak teh Mah ieu naik pareum atuh mah, kana eta keun ieu na mah suluna. sok asurkeun nang ku emak sagala ku emak Pan aku perlu dipotongan heula mah suluna mah. kutu urang emaknya tah geuning aing teh geus sagala bisa geuningan jadi lamun misalna emak init-initan teh mata teh hariwang aing geus sagala bisa mah anu teh tutung teuing Puyuhan we atuh mah tutung oge. Pan aing yang teu diajar. Pomo ieu tempo mah. Nah kieu ngagoreng opak teh. nah aing teh mireng kieu Halusnya mah dikeciling monyet. lah aing bilang ada lagi tutung kieu pait meureunna Jeung panas si deh bapak we mah kitu mah. heeh bikin ka bapak maneh bener Heeh. Pomo tukang sare mama. heeh moal enak mah keur digawe lah Hai, nama pegawaian geus beres. Ngopi heula we lah di mah. Kunaon mah anu dua ya? Aya kan yang kopi. kopi we tah uyupan we tah dedekna tah jeung piringna tah Nah, mah tuh kasalaki teh muka bina-bina teuing. atuh da bongan mah kajang dilayak atuh Atuh kan teh katingali. atuh naha Nuna namanya tukangan pisan. cik atuh Pak daripada pi omongan wae mah mendingan oge tuh di sawah tinggal itu loba paculeun tuh batur geus rek arang geus tinggal aya nu urang nya masih kadang jajamrung atuh Nek teh dikeureuy mah kan atuh pugu paculna ge ruksak kudu meuli deui. pacul we nah nih asa hamur-hamur teuing atuh pacul teh sugan di daharan haban hayang pacul ngasabaraha atuh harga pacul teh Murah mah pacul mah ngan ukur 200.000. hah 200.000 nah ada gelar teuing mani mahal-mahal teuing Kan beda atuh mah zaman ayeuna mah pacul murah. Kan atuh kayak ku bapak sugan digantian aya di mah duitna. aya Pak duit mah manjang resiko
Kurak-kurak dipakai jang meli pacul, jang dahar di mana atau jang barang dahar. Kurak daharan pacul atau Kan atuh pacul oge sarua meuli pacul teh kejang modal. Dan kayak meureun lamun geus boga mah santeuna bisa kuli ka batur oge. tata gandeng tong sok ngerawak we tah jiga awewe tah. Geus tah hiber tah. Nah, buru-buru anggeus pigaweun mah. Arudet. Jang ongkosna. Ya, ongkos apa tah? Aduh. 1.000 udah mau api mahin atuh mah. Lah lempang we, jang barang dahar ti mana atuh yang sapieukeuna deui atuh tuh. Jeung atuh rek enit mah. Cing wae atuh sabaraha duit ge. Yo kelat disalin heula. Mau apa mangkatelannya? Jig lah nih kumaha sep deui. Lah aing teh duit teh butuh we teh ongkos. Butuh sakalian yang meuli udud. Teh kumaha carana nya? Nangan murah we. Mbak ada si mau apalin dia. Kelak asa aya di saung. Eta we lah. Da mau apalin dia lah. Oke. Mana nya? Oh, iya. Ya. Iya mana ya? Mal apalin si mama. Kayak mana ya? Nih ya, Junadi. Kelak. Bungkus naon ieu? Isuran aya. Keningan. Ini bungkus nama lah. Boga modal, boga udud, boga modal, boga udud. Mau kapanggil lagi apa nama? Bisa udud, bisa ulin, begadang dengaruna jeung batur bari udud. Wih, dasar. Nunang aing boga udud, boga duit. Mau apaleun ieu si jemaah mah. Mun apaleun aing nyerenteng deui bae geus ieu. Nunang. Gening pak teh eta. Oh, dah ada teh jauh, tapi dinya deket. Telat itu. Deket iya. Masalah kita biasa teres-teres deui barang beuh teh nya. Pak, Yo. Aduh, meuli nanti mana tadi teh biasa teres tapi dinya teh deket. Dongjo namanya panen do boga merenang. Oh, ada depan paculan itu tuh lega kamu itu kumaha itu. Kembali juga ini mau pacul boga. Nah mana pak ai pacul anu 200.000 teh? Cuna kantong di situ. Cing mana pacul 200.000 teh aing hayang nempo. Aduh, Tadi nomor sina didoranan heula tadi nama diketrukeun kana sawah jadi mau akad sirieun. Wah, ieu mah cilaka tuh nyerenteng deui wae. cing mana pacul 200.000 teh aing mah hayang nempo. Penasaran teh. Hah? Pacul naon juga kieu gitu 200.000. Wani-wani ka aing nipu.
Nipu iya mah. Iya nya pas cuma 200.000 teh. Wah nih, rek ka mana? Iya pas cuma 200.000 teh nya. Rek nipu ka aing.